Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah Nabi man ahya awala lailatin min Rajab ahyallahu qalbahu idza matatil qulub, sahajal mak nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab, maka ku Gusti Allah bakal dihirupkeun hatena di saat batur pararae hatena. Tadi hate teh aya nu hirup aya nu pae, hirup hate cak pae hate poe. Dai hirup mah hate teh ka adi bager bae, ka lanceuk bager, ka uwa ka mamang eta ngaranna cang hate. Neule anu ceuri ku urang digerokeun ka dieu ya kunaon ceuri ulah yang jajan ieu tong budak leutik ieu cukup ku 1000 2000 aya deui lurana kolotan ngalamun bae sia kunaon ngalamun bae hayang kawin dikawinkeun wae sia eta cang hate nu kitu ngaranna lain kieu sia kunaon teh ngalamun bae ku hayang kawin sia geus usahakeun teh enca usaha hayang kawin tolong si siamat goblok usaha heula tuh ulah ka hayang kawin pan eta datang ka imah nanya kieu aing lain dibere jalan kadanan bere anak mah dan dicarekan nya ngadoakeun teu bagus tek paeh teh Pak Haji poe kate mah aja doana gitu bagus bantu batur ya eta doa jadi cang hate mengenai dagang modal leutik ai cang hate mah aing boga modal 100.000 dagang naon ieu coba ieu dagang bari seuri nya nana geus cokot cai sumur bulaan teu neun dihareup mareuli jaga tina 100.000 jadi 200.000 isukna rada diuyahan teh terus dagang ditu gagedean eta cang hate ngaranna ai cepet hate mah boga duit 10 juta atau 100 juta aing dagang naon ieu dagang endog cekna teh atuh besi tabrakan ajur kabeh asana rugi cenah cekna aing ieu duh dagang piring gitu keneh kumaha nya si dagang-dagangna poe hate teh nu kitu ngaranna teh dagang we hese dagang we hese tak bae deuk kawin ge manehara hese ya poe hate ngaranna batur geus kawin deui aya aing padahal ieu teh lobaan aweh we tapi eta aya lalaki nu puyang neangan dikang goblok poe hate teh nu kitu ngaranna ai aki-aki kawin deui nyandung ai nyana encan deui eta teh lain masalah laku teu lakuna poe hate poek hate awe ge kitu kene batur geus kawin deui nyana encan kene poek hatena coba lamun cang mah salah lalaki hehe salah lalaki hehe tah seuri bae tah eta ngaranna cang hate menang 2 bulan bae bawa ka grogol teh wah hehe bae mah tah saha jelema nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab ku cara kumaha ngahirup-hirup teh ku cara tobat ka Gusti Allah lobakeun maca sholawat malam Senin teh atawa salat sunah mutlak salat hajat sare heula atuh salat tahajud maca Quran silakeun nu bagus mah ulah sare ta sapenting eta mah sapoe teh malam Senin mah ulah sare geus pokona mah setel TV nonton bola geus tarolo eta goblok inget ke pae aki-aki nonton bola tolong Masya Allah ayana geus bau kuburan malah kos kitu nanaona dibebenjokeun ku juri ku setan urang teh maning maca Quran maca sholawat jangan teu nyaho kitu ge tuh masalahnya ona tambah rupek malah tuh mendingan ge malam Senin siap sajadah hamparkeun set urangna langsung bebersih cekelan tasbih langsung tungkul udang-udang subuh Masya Allah
saya urang gitu naon ngaranna laksanakeun ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum nunggu salat nalayana lain lalaganca Kangjeng Nabi man ahya sahaja bandunga hirup-hirup tafsiran ayat loba bil amalus sholih di antarana ku amal soleh. Amal soleh maca Quran, maca sholawat, zikir, salat ngan hari sholat rogoibah dilaksanakan ba'da maghrib sampai isya 20 rakaat ulang bid'ah sama kos gitunya atau ku pepencit khusus dipencit jang malam bulan Rajab ayah di Arab mah di ditulah kecuali awabin biasa itu mah masalah ngan ngahajakeun sholat rogoib mah ulah bid'ah kos gitu mah mun aya di lembur urang digeunggeurkeun ulangan urang mah ulah milu itu lantaran ayat khusus lamun urang ngaguguru tasawuf guguru thariqah ayat khusus salat malam nisfu saban ayat salat khususiyat malam hiji Rajab ayat salat khusus ngan eta teh meunang dibejakeun ieu mah keur dongeng bae urang macan datang kadinya ulah milu ulah bae geus sebab urang mah kakarak ge ngalaksanakeun syariat ngatur kos kitu teh bid'ah tuh lah itu nya geus beurangna urang puasa pentingna urang hirup-hirup ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala puasana pohara jasa ganjaranana cek Kangjeng Nabi faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban taujaba alaihi ridwanallahil akbar sajelema nu puasa sapoe bae iman wa ihtisaban percaya jeung karena Allah ulah aya unsur-unsur nanaon eta boga ganjaranana Allah ngamisikeun merek ribu ka eta jelema nu puasa. Jadi urang menang karidoan pak ieu urang ngaji ge hayang menang ridho Allah. Salat hayang menang ridho Allah, maca Quran hayang menang ridho Allah. Sebab jelema nu menang ridho Allah surga sakitu bae. Atuh lamun urang salat bae ge Allah teu ridhoan mah tukang neraka. Nu diteangan teh ridho Allah tah puasa bulan Rajab sapoe Allah ridhoan jasa mun paes surga eta. Poe eta tah poe Senin puasa Rajab paeh surga. Terus mudah-mudahan bae lah. Ya cenah doakeun bae ku kiai. Ngadakeun ge ridho nah. Pada gedena ganjaranana sehingga urang mesti menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Lamun puasa 2 poe wa man shoma yaumaini jelema puasa 2 poe dina bulan Rajab Salasa berarti Senin jeung Salasa la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallah minal karam boga karomah jeung kamulyaan sehingga ahli langit jeung ahli bumi hese nyebutkeun anak mulia-muliana geus teu bisa dicaritakeun we jelema nu puasa bulan Rajab 2 poe malaikat-malaikat geus hese nyipatanana nyaritakeun anak nyebutkeun anak mulia nah sehingga geus teu bisa nyebutkeun ku kumaha bau mun datang ka teu puasa keneh mah tolol eta mah itu geus dicaritakeun dipropagandakeun ku Kangjeng Nabi seperti eta urang masih keneh ngarokok keneh wae poe Salasa tolol tah mah geus tolol we pokona mah geus geus lamun kapanggih ieu nya ku bapak-bapak aya Ki Haji nu sok ngaji ka dieu poe Salasa ngarokok sebut haji tolol tah mah sebrak nyanana menyebutkeun teu puasa deui sia ge tolol deui atuh urang mah perkumpulan tolol bae geus tolol jeung tolol di propagandakeun ku Kangjeng Nabi urang abe kabita nu mantap dikitukeun ku Kangjeng Nabi lantaran nyahoeun di tahun 2010 mah jelema tak baroloon mun teu dibejakeun ku situ embung puasa geus dibejakeun ge henteu eta propaganda abeh urang kabita tah rada tak nyai-nyayan jijah nya teu pan kitu DP na cuma 300.000 jam murahnya kreditor yang enak
Urang katarik paneta lantaran asa kahontal. Ieu ge luar biasa ieu. Jadi non kitu ngaranna ganjaranana. Tilu wa man shoma salasata ayyam sajelema nu puasa 3 poe ufiya min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wal junun wal juzam wal baras wa min fitnatid dajjal. Pohara sajelema nu puasa Rajab 3 poe bakalna ilengitkeun balai dunya siksa akhirat, moal diberi penyakit edan, moal diberi penyakit lepra, moal diberi penyakit lampang, moal diberi kakenaan ku fitnah dajjal. Berarti botol gede jasa ganjaran aman, kurang mun puasa 3 poe dina bulan Rajab. Senin, Salasa, Rebo, ngaenen karasa jero. Ayah baik, Masya Allah. 3, 4, 5, 6. Pohara jasa ganjaranana. 7. Kangjeng Nabi wa man shoma sab'ata ayyamin sajelema puasa 7 poe. Senin, Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 poe datang ka Minggu. Ieu kulikot alaihi sab'atu abwabi jahannam. Lawang jahannam anu 7 dikunci jang eta mah teu bisa asup. Kurang hayang diasup tidak bisa. Misalnya nu puasa bulan Rajab 7 poe keukeul hayang asup ka lawang neraka, cek malaikat tidak ada jalan bagimu. Wah, untuk masuk neraka. Jadi hese jasa tahu dikunci atau digembok. Masya Allah, luar biasa. Des menteka bisa keneh bae ku puasa Rajab. Masya Allah. Sama geus pamustungan tuh. Pamustungan. Paman shoma samaniyata ayyamin sajelema nu puasa 8 poe utihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Pintu surga nu 8 dibuka lebar-lebar. Eta geus dikirana ku widadari. Haji pandi ka dieu. Haji ujang, haji ujang. Ayo katanya, iya cak bidadari geus dibukakeun jang anjeun. Lantaran maneh baheula teu puasa 8 poe kan. Moh, ieu pintu surga neuk lewat mana? Lewat mana? Ieu gerbang Citra, ieu gerbang PSD, ieu gerbang Puri. Silahkan dek nu mana maneh. Tak urang geus boga kartuna. Asal asup tah dibikeun. Geus kartu Rajab asal dibikeun teh ka malaikat Ridwan. Kartu apa itu? Ini kartu Rajab ini mah ya, masuk. Geus sehat-sehat deui, Ya Allah ya Rabbi, berarti ieu urang puasa 8 poe ternyata meuli kartu jang asup ka surga. Bebas. Jadi aya kartu bebas ge di ditu di surga teh tah, aya kartu bebas. Jadi dulu ku ieu meunang asup ka mana bae. Masya Allah, 8 poe doang puasa cuma 8 poe urang asup surga bebas. Masih kena teu hayang kene mah goblok. Ya Allah ya Rabbi, geus kurang kumaha Kanjeng Nabi eta mere jalan ka surga. Wa man shoma 10 ayyamin sajelema nu puasa 10 poe bulan Rajab lam yas'al minallahi syai'an illa atahu iyyahu. Lamun puasa 10 poe mun minta moal diengkekeun ge bere langsung ku Allah. Urang puasa 10 poe bulan Rajab, ya Allah ya Rabbi majukeun ieu warung abdi asana moal kebel deui ge tah haju menang duit teh kajual warung. Hasil maksud tah itu 10 poe pokoknya barang pertama naon bae. Nah, ieu kesempatan emas ya. Kesempatan emas besi teu kapanggih deui jeung bulan Rajab, puasa 10 poe menta ngan mentana geus bae urang mau ulah jelas sakira dunia. Loba ge bakal ditinggalkeun hiji menta dihampura dos eta bae. Kadua menta ilmu nu manfaat. Diberi ilmu atuh Allah teh geus ngeunaheun teh lamun urang geus diberi ilmu caang hate ku caang ilmu sebab al ilmu nurun
ilmu teh cahaya lir teu beda jeung cahaya. Nurullah wa nurullah la yudda liman asa. Cahaya Allah ilmu moal dibikeun ka jelema nu sok nonton TV bae. Moal dibikeun ka jelema nu sok ngridit. Kiai teh kiai kamari mah keur ngridit, cerdak barang ngridit pohoan. Pohoan hukula kata jasa. Di wetan, di kulon, di kaler aya kiai nu tata dina cerdas barang ngridit cepet hatena. Itu nurullah ilmu Allah cabut wae cak Allah teh goblok sia dititipan ilmu pake ngridit. Tolol cak Allah cabut. Cabut deui ku Gusti Allah. Cepet hatena coba ge kiai nu sok ngridit. Cak aing cepet. Cepet bae kajian hukum lagi. Salat teh moal khusyuk. Keret celi anjing kajian hukum lagi. Aja lain ngulah tuh. Saya tadi cabut cahaya Allah, cabut naonan cek Allah tuh. Saya ilmu teu make ka ilmu aing. 10 poe moal pati-pati mentah kecuali diberi ku Gusti Allah. Tah, nu hayang nyandung kesempatan. Kesempatan geus. Asana tak puasa 10 poe, urang ngadoa bae unggal peutingna ka Gusti Allah yang nyandung ka 11 poena. Ujianana ditanya ku pemajikan. Saya ditanya be pokona mah. Ai ka ditu mah nanya naon bae. Ya Allah ya Rabbi nya wa man shoma 15 yauman jelema nu puasa 15 poe ghafarallahu taala yunubahu ma taqaddama wa badalahu bi sayyiatihi hasanat. Man zada Allahu ajr. Puasa 15 poe Allah ngahampurakeun kabeh dosana. Muga tiheula dosa ampura Gusti Allah. Digantian dosa nu kagorengan ku kabagusan. Puasa 15 poe geus urang bersih sakumaha orok bae. Bersih atuh man zada Allah ajr. Jelema nu nambahan puasa 16 poe tambahan deui, 17 tambahan deui, 18 tambahan deui. Ngan nu bagus nama puasa Rajab mah 27 oe ulah datang ka sabulan beusi tasabuh saliru jeung bulan Ramadan. Jadi 27 poe mun deuk leuwih lewat ke 31, 32 atau terus ka ditu nyambung ke bulan Ramadan oh masalah. Sambungkeun jadi Rajab puasa bulan Syawal geus leutik awak. Itu Rajab coba puasa jadi kuru bulan jadi lebaran teh kuru. Tapi bukti dah puasa urang mah lain tambah kuru. Timbang memeh puasa aya 50 bulan Syawal 60. Lantaran bonteng suripan terus saya. Alabatan naon istiqomah jasa itu. Terus segala rupa itu udah mau puasa teh kok gitu, jangan pindah ada harta tadi berang jadi peti, malah tadi 2 kali jadi 3. Tilok biaya tuh puasa buat biaya. Allah masalah. Ya penting orang niat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Sebab memang orang mau puasa gitu, puasa syariat. Tuh gitu. Kanjeng Nabi wa man sholah sabi awal isrin jelema puasa 27 min Rajab di bulan Rajab naima kutiba lahu syamu sittina syahran ditulis kayak jelema boga ganjaran puasa 60 bulan 60 bulan lamun sataun teh aya 12 bulan. Lari berarti sabar tahun dan 30 bagi 12 berapa? 5 tahunan. Jadi kurang puasa 27 poe bulan Rajab sarua jeung puasa 5 tahun. Ya Allah, ya pohara jasanya. Iyalah urang babarengan puasa Senin urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah malam Seninna terus jeung malam-malam biasana terus urang ramekeun ibadah ka Gusti Mentar ridona. Terutama berangna kurang puasa. Geus cekola mah aki-aki mah ya aki-aki nomor 50 60 dia kuari gara sapuan kamar. Spel. Sengitan. Terus amparkeun sajadah
geus tasbih siapkeun bebeja ka pamajikan. Ieu kitu ieu Pak Bapak mah ieu sebulan Rajab ulah diganggunya deuk puasa geus pokona mah segala naon deuk ditinggalkeun deuk puasa. Jadi geus asal tasubuh ieu ulah keluar ieu keluar zohor asup deui keluar asana menang 27 poe berubah kulitnya putih alabatan kotok lagi negeri aja. Tah eta nu bagus mah kos gitu. Ai geus kolot malah lelempangan jauh nu daek. Hayang kanu geulis atuh sanu daek omo teu gablek duit mah sanu daek atuh. Geus mending sadar diri bae babaturanna geus ulah jeung parawan, ulah jeung rangda, ulah jeung manusia, mendingan ge ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus menang 27 poe puasa ngadoa ka Allah Gusti mun kira-kira ieu abdi geus bersih jasa dosa geus mendingan paehan bae atuh Gusti. Geus teu kuat hirup di dunia kunaon emang hutang pada jasa. Malaikat kok gitu sama orang puasa kayak nyilip Gusti. Ya Allah ya Rabbi itunya. Jadi gede jasa ganjaran puasa di bulan Rajab. Tekadkeun di jero hate, yakinkeun ngazam pinuh keyakinan abdi Gusti saat tos terang ganjaran-ganjaran ibadah puasa di bulan Rajab ternyata gede jasa lewat pengajian asli na ti Kangjeng Nabi. Abdi percaya ka Kangjeng Nabi abdi bade puasa sakumaha nu dijelaskeun dina pengajian 27 poin kitu tekad tuh Kiai Jenai hayang-hayangan kerja berat panabdi mah di pabrik manggut teu kudu 27 bae tuh abdi mah boro-boro 23 cenah Kiai nyupir abdi mah ka Surabaya ka mana alah 15 poe boro-boro 15 atuh abdi mah Gusti ya atuh ngaranna ge ngawarung ieu ka pasar teh jeung sajaman tujuh poin boro-boro 7 Gusti atuh lain teh hayang jeung lain teh nyaongan kondisina di imah aja lamun teh mah henteu digawe atuh pikumaha nawar keneh tilu ge boro-boro Gusti lain teh hayang jeung lain teh kuat ngan ieu kumaha situasi lain teh hayang Gusti puasa teh sapoe ge jahe teh jasa nyelangkeun jang sampai gantung abang wah kitu teh bisa sapoe-sapoe acan budak saumur hirup dibere kanikmatan sehat dibere jag-jag dibere jang dahar ngini masyaallah teu kuat sapoe puasa kamalinan datang geus azamkeun di jerat 27 ai praktek barang murid nama ya murid puasa barang meuleuh kiai di lembur si kiai teu puasa aja bang kiai sih bulan Rajab teu puasa ustad teu puasa ulah nuturkeun ustad tong ustad kredit gajeun kumaha ka situ mah ulah sama ustad tinggal ustad ustad ge teu puasa mah aing puasa ulah kitu aing mah lain ustad puasa ustad ge teu puasa berarti hebatan aing gajeun kumaha ngan ulah haji ngahina ka ustad tidak puasa ulah gitu begitu kan cek bae urang-urang nyana-nyana insyaallah diceritakeun ti Sauban na ugola ciki Sauban kuna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam kaula babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu dongeng sahabat mababarengan teh jeung Kangjeng dongeng tabiin mababarengan teh jeung sahabat hararanjeun dongeng na asbat tabiin mababarengan teh jeung tabiin anu bakal terus babarengan eta teh di dunia tepi ka akhirat di zaman Syekh Abdul Qadir mameureun babarengan teh jeung Syekh Abdul Qadir di Imam Syafi'i bala khulafaur rasyidin kitu kan kamari ieu di zaman gitu Syekh Maulana Hasanuddin babarengan jeung Syekh Maulana
gitu banyak terus eta teh babaturan gitu bakal terus datang ke akhirat. Tah kuari urang teh babaturan teh jeung camat jeung lurah jeung bupati. Oh masalah di dunia mah, di akhirat tuh bermasalah. Bermasalah kiai banyak paparangan jeung bupati. Teu bagus atuh kiai kos kitu. Kiai mengadoakeun ka bupati, mudah-mudahan bupati gubernur bisa ngalaksanakeun tugasna kalawan sajujur-jujurna jeung saadil-adilna. Doakeun lantaran eta pamimpin urang, haju ulah menta buru tina doa. Waalaikumsalam. Aduh marantos ngadoakeun tuh berarti. Aja lawan. Ngajual doa tolol ka kiai. Goblok sama kiai kos kitu. Kita ditolol-tolol ya tetap baik kaditudeui. Masya Allah, doakeun tengah penting urang, Masya Allah, ieu negara mun nu mimpin RT, lurah, camat betapa bahayana. Mun presidenan ti kumahaeun Gusti, alhamdulillah aya nu daraek jadi pemimpin. Abdi ngadoa ka Gusti, mudah-mudahan para pemimpin dibere jujur, lurus, adil seadil-adilna sehingga bisa mimpin bangsa jeung negara kalawan sakumaha mistina. Bisa doa tengah penting ka Gusti Allah. Ieu mah tilok tak kajen kukumaha ge nu sok dibere duit mah. Tilok kaca kain tilok. Aya ge ngadoa, "Wow." Ngomong di hadiran. Geus teu kudu make bahasa Arab, ngadoana ge bahasa urang bae, beusi teu kaartieun kan ku bupati ku gubernur. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan, amin. Provinsi urang, amin. Mantap, saya beres baik. Ipis amat. Jual doa. Nyawa yang ke kiai nanti. Kemana ya dongeng? Jadi lain orang ekstrim ke pemerintah, lain. Orang mah teu boga ijazah sapira, kata di dage masa. Dina boga nage ijazah, datang ke SMA baheula lah dipaksakeun nyogok saeutik bae. Geus teu bener, teu kudu babarengan jeung nyana jeung nyana dewe. Ngan lain haju urang ekstrim tetep doakeun. Tuh Allah Maha Uning. Mantar kakula mah pejabat balager bae. Ngan teu mara duit. Balagi sebab gua ada sok doakeun nyambung. Saya sudah pejabat anu teu bager ka kula aja bager kan iki. Bener sebab kula ngadoa nyambung yang doa-doana. Ngan lamun diundang ka ditu embung. Embung beusi dibere duit. Sakitu dang faktorna anu mantak embung diundang ka pendopo beusi dibere duit. Tah duit eta teh ngahalangan ngeundakeunana salat. Sakitu doang kula pernah dibere aju salat teu husu. Emang kata diri teh husu ieu. Kisauban babarengan jeung Kangjeng Nabi. Cak kisauban pamararna bi makbaratin. Lewat ka kuburan. Fawaqafa alaihi salatu wassalam. Kangjeng Nabi cicing bepas kuburan teh. Lain sacicing-cicingna fabaka bukan syadidan. Nangis Kangjeng Nabi cirambai. Masya Allah. Geus beres nangis Kangjeng Nabi sumada Allah ngadoa Kangjeng Nabi ka Gusti Allah di luhur kuburan. Beres faqultu lahu. Cek kuring ka Kangjeng Rasul, "Ya Rasulullah, lima bakaita ya Rasulullah?" Kunaon nangis Kangjeng Rasul? Abdi mah teu hayang ceurik teu naon. Kok Gusti mah ceurik? Faqala saur Kangjeng ya soban haula'i yu'azzabuna fi kuburihim. Ya ahli-ahli kubur nu kaliwatan ku urang ieu teh keur disiksa. Masyaallah. Apalin Kangjeng Nabi? Boro-boro sagede. Saagung Kangjeng Nabi. Waliullah ge anu dibukakeun hijab mah dikasapkeun ku Gusti Allah apa? Komo atuh ieu mah jungjuna. Kangjeng Nabi ya soban haula yu'azzabuna fi kuburihim ta ieu kabeh nu aya di dieu keur disiksa, deuk kumaha teh cerikna. Numansa kuring terus wada'u lahum ngadoakeun ka Gusti Allah jang ieu ahli kubur supaya diringankeun. Akhirna faqaffallahu anhum al-azab. Alhamdulillah
ku doa kuring diringankeun siksana dan mata kuring terus eureun seurikna lantaran alhamdulillah doa diijabah ku Allah reda siksaan. Suma qala alaihi salatu wassalam saur Kangjeng ya Sauban ya law shama haula'i yawman min Rajab wa man nama minhu lailatan ma uzibu fi qulubihim fi kuburihim. Lamun bae ieu jelema nu aya di kuburan-kuburan ieu puasa di bulan Rajab sapoe bae wa man nama minhu lailatan teu sare sapeuting bae di jero bulan Rajab nu mana bae tamata teu sare ibadah ka Allah ma uzibu fi kuburihim moal ditariksa ieu jelema. Petakan poe Rajab petakan jeung mun puasa sapoe bae bulan Rajab peutingna sapoe bae teu sare ieu moal datang ka disiksa popoharaan kieu ya Allah. Fakultu cek sim kuring ya Rasulullah asamu yaumin wa qiyamu lailatin minhu yaumul azabal qabri ai kitu puasa sapoe jeung teu sare sapeuting eta bisa ngahalangan siksa kubur. Saur Kanjeng ya Sauban wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan demi zat nu geus putus ka kaula jadi nabi. Ma min muslimin wa muslimatin yasumu yawman wa yaqumu lailatan min Rajab yuridu bihi wajhallah illa kataballahu lahu ibadatan sanati shoma naharha wa qama layaliha. Sahabai jelema muslim lalaki atawa awewe puasa sapoe beuting teu sare sapoe atau qiyamul lail sare sakedeuk terus salat we sapeuting datang ka subuh di bulan Rajab yuridu bihi wajhallah ngaharepkeun hayang ridho Allah teu pati-pati kos kitu kecuali Allah nuliskeun ka eta jelema nu boga amal seperti eta dituliskeun ibadah sarake sarua jeung ibadah sataun soma naharoha wa qama layaliha nu sataun eta teh beurangna pake puasa peutingna pake tahajud bae tak puasa sapoe doang bulan Rajab peutingna sapeuting doang pake ibadah ka Gusti Allah eta sarua jeung sataun beurangna puasa peutingna tahajud bae. Geus bae urang geus malaman pertama bae lah. Malaman pertama poe Senin tah peutingna ulah sare ibadah ka Gusti Allah, beurangna puasa ka dituna geus teu kudu puasa teu kudu tahajud. Sebab geus wajib satauneun. Bejakeun ka Gusti tah abdi geus tah beurang sapoe tadi puasa, peuting tadi teu sare geus abdi mah ka ditu mah puasa-puasa sudah. Ieu sataun ieu tah cukup ku sapoe. Dan malaikat tolong teh budak. Ya keur caritakeun gedena ganjaran. Jadi komo lamun dua peuting, komo mun tilu peuting, cacakan sapoe ge sakitu. Nah iyalah urang percayakeun, yakinkeun ucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang babarengan mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah, diberi katentreman ku Gusti Allah, diberi kajembaran hati ku Gusti Allah, sehingga orang bisa melaksanakan ibadah ka Gusti Allah terutama duku orang bakal dihadapi bulan Rajab puasa dina jero bulan Rajab amin ya robbal alamin. Ayat ieu mah ayat anu neruskeun tina ayat anu tadi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis Allah nurunkeun wahyu ka Kangjeng Nabi dina pelebah masalah ngaharamkeun minuman nungtut mimiti ayat anu nyederhanakeun kadua rada keras katilu keras kaopat patok geus teu meunang diganggu gugat. Ayat anu terakhir ieu ayat anu geus teu bisa diganggu gugat kana haramna arak, haramna judi, haramna kitu turah taroh azlab,
termasuk ansab patung-patung arca-arca geus teu bisa diganggu gurat-gurat diganggu teu bisa diganggu deui patok gurat batu haram mutlak. Nu mantak Gusti Allah ngajelaskeun make bahasa anu indah cek ahli bilagah geus kateropong ku gaya bahasa-bahasa nage artina make kalimat-kalimat anu sangat mengarah kana haram secara mutlak tentang minuman jeung judi. Hiji Gusti Allah teh make ayat innama mimitina teh ya Allah eta teh maedahkeun kana hasr ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir tamaka innama wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama ulah sambarangan mun make innama berarti ieu luar biasa make innama mas sarua jeung kieu lantaran di dia hukumna tarijusum min amali syaitan kulantaran aya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan rawong kuari ku ilmu ma'ani cek ilmu ma'ani malantaran aya adat koser bentukna inama lamun ku urang dilempengkeun masar wajeng la rijsa wala syai'a min amali syaitan ila hadhil arba'ah eueuh anu ijid eueuh anu najis eueuh anu panggoreng-goreng eueuh hiji perkara anu jahat tina pagawean setan kecuali nu opat ieu patok geus tama bahasa teh eueuh nu pang najis-najisna pang ijid-ijidna pang goreng-gorengna pang jahat-jahatna pang bolon-bolonna pang goblok-goblokna pang naon deui kecuali nu opat ieu eta bahasa inna mah teh kos kitu dilempengkeun make fan ma'ani la rijsa wala syai'a min amali syaitan ila hadhil arba'ah entak mun teu ngaji ma'ani mal beres ieu nu opat hiji khamr dua judi maisir tilu ansab opat azlam sedangkeun nu opat-opatanana eta di cadas mah aya di sepatan aya di Cikupa loba pasar Kemis menteu komo Cilongok mah eueuh bae ngan di mana-mana orang Cilongok masyaallah opat ieu mabok baheula mah di kota ku ari handapeun tangkal awi masyaallah jorhe jasa orang kota mah batuk nage homer nu seungit teh urang dieu masyaallah begitu batuk teh ka ambeuna buh masyaallah bala-bala jore paneta mabok bala tuh kitunya judi baheula mah hanya jelema-jelema bararia sabae nu baraga duit Cina encek kuari mah kuari di lembur judi naon bae pake judi batung arca jeung sajabana kitu keneh azlam wah masyaallah mantap kurang minta ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabeh yang dibere bersih tina panyakit nu opat ieu dibere embung ngalakonan nu opat ieu samping urang oge anak urang mudah-mudahan dibere salamet tina panyakit nu opat ieu incu orang turunan orang mudah-mudahan muntayang ka Gusti bere salamet ku Gusti Allah tina panyakit nu opat ieu tatangga-tatangga urang nu geus makeun bae mudah-mudahan kuari mah dibere salamet dibere cager tina panyakit nu opat ieu lantaran ieu mah mengarah kana neraka naudzubillah min hiji nomor kedua arak ieu ku Gusti Allah bisa kompet daunkeun jeung ansab arak
eta disangkopet daunkeun dihijikeun ayatna jeung nyembah ka patung jeung nyembah ka berhala sedengkeun kapan eta mah musyrik ta manu kos kitu mah ieu nginum arak disayatkeun jeung eta berarti ku benci-bencina jeung ku jahat-jahatna ku goreng-gorengna dihijikeun jeung perkara nu goreng jasa sekaligus Gusti Allah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Coba minum arak jeung judi dihijikeun jeung naon dihijikeun jeung nyembah ka patung jeung nyembah ka berhala. Masya Allah cek Kangjeng Nabi nu mantak cek Kangjeng Nabi syaribul khamri ka'abidil wasan jelema nu nginum arak sarua jeung jelema nu nyembah ka patung. Masya Allah eta teh kunaon eta ku gede-gedena dosa nginum arak dihijikeun beda ayatna ge disakompet daunkeun ku Gusti Allah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azam raisun mantak cek Kangjeng Nabi syaribul khamri ka'abidil wasan jelema nu nginum arak sarua jeung nyembah ka patung. Di lembur urang nu nginum bir loba jasa nginum menzen loba jasa vodka macem-macem. Ya Allah ya Rabbi na'udzubillah min nomor katiluna Gusti Allah teh atuh ngitah ngajauhan ku bahasa fajtanibu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu. Eta bahasa pajtanibuh teh lamun urang ngaji usul fikih mah eta teh nu kos kitu ngaranna amr sedengkeun al amru ma idza utliqa in sarafatan sariful lil wujub berarti di dieu teh aya amr nu maedakeun kana wujub amrun bil ijtinab berarti di dieu teh zahirna amr teh kapan liurut atuh siahay dengekeun ku sia urang Cikupa urang Pasar Kemis urang Bojong urang Belaraja urang Tangerang sakumna bae Allah teh geus ngahukuman kana khamar jeung judi jeung ansab jeung azlam eta teh termasuk raisum min amali syaitan atuh pantadibu atuh Gusti jauhan atuh goblok sarua jeung kitu awas ya mun teu make goblok eta ya tah eta pantadibu amr wajib sia ngajauhan namun dibongkar satu kalimat encan ieu teh cara Imam Syafi'i dek ngabongkar hukum teh kitu heula preteli disebutna mufradat geus puguh make ilmu sorof geus puguh make ilmu nahwu kuari ku urang di mufradat make ilmu maani ilmu bayan mufradat teh pretel ke mantekan ke timbul be hukum haram padahal di dina Al-Qur'an mah wa yahrumul khamru jawab wa yahrumul maisir ima bahasana innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan bahasana indah luar biasa pajtanibu jauhan atuh kumaneh kadina ditambahan la'allakum tuflihun manawa anjeun ai hayang ma anjeun teangan ku anjeun kebahagiaan berarti ngajauhan tina arak jeung judi bakal nimbulkeun falah. Lamun maneh ngajauhan mabok, maneh ngajauhan judi, maka bakal didinya aya kebahagiaan. Dibalikeun ku urang, lamun ja'lul ijtinab minal falah atu wa idza kanal itimad falah wa idza kanal itinabu falahan atu kanal irtikabu khaibatan. Di mana ngajauhan minuman, ngajauhan judi bakal ngajadikeun kebahagiaan dunia jeung akhirat, atuh berarti mun ngalakonan bakal jadi kabahayaan di dunia wal gara-gara mabok pisah jeung indungna, gara-gara mabok pisah jeung bapana jadi carekan bae, ditundung ku bapana si anak mabok bae mabur lain anak aing sia mah anak jurig meureun. Mun si anak jurig atuh aing ge jurig meureun. Ibut indung jeung bapak jeung pamajikan ku ari
Ku majikan aja gua kalamun bae dicarekan gua abah lah dasarna ge mabok malulu. Indit lah geus ditu. Gas, wari mah mana si bae tuh. Jadi kawin dia geus papisah mah dia laku kawin deui keur henteu ge lah daripada boga salaki kos kitu. Daya ku pamajikan. Indit eta gara-gara mabok rugi dunia jeung akhirat. Mun gugura kuari diomongkeun ti jati ka dieu nu sok mabok bae nu geus teu bogana naon ieu di duniana bae kuari dina bogana ge puyeng bae. Ulanya hojasa ti jati ka dieu bae ulah ka Tangerang heureunan janya hojasa jati koroncong kagambar jasa ku mata hate doyong gelam gembor atuh kabayang jasa jelema-jelema na kos karari itu kabeh ge terus ka dieu ka Sukamantri komo Sukamantri mah jawarauh kabeh kagambar ku mata hate ke kebon kalapa ka dieu nu sok mabok teh nyaho jasa ulah sangka aing teh nyaho anak Ki Haji tinggal anak Ki Haji geus terus kabelah dieu ka Picung ke Pasar Kemis emang aing teh nyararaho jangkung gede jelema nyaho jasa aing ge mararabok nu kunyin aya di dinya nyaho ta nu bebeakan bae nyaho nu marah bae nyaho nu ribut bae kuari nyaho nu walah wahuleuh bae nyaho sekitar jati datang ka pendek teuing Pasar Kemis mah ka ditu tuh ka mana karena ka naon karena kaputat nyaho datang kaputat nyaho emang kiai nyahoan jasa emang kumaha kitu bebeja ka aing jelema-jelemana ulah pajar gaib sia mah mesti pajar gaib bae tuh dari kakukun menyararaho tuh Masya Allah nyana sok di hadapan guru hehehe cek kena aing teu nyaweun beureun sia teh tukang mabok nyaho aing kebel-kebel cabok sia ku aing emang wani ya leutik mah wani kana gede henteu ngagantungkeun bahagia nyantelkeun bahagia Gusti Allah make bahasa la'allakum tuflihun bahagia maneh mun ngajauhan mabok jeung judi lamun ngajauhan mabok jeung judi bakal nimbulkeun kebahagiaan dunia jeung akhirat mun ngalakonan rugi dunia jeung akhirat eta kakarak duniana rugi komo di akhirat nama dibeulem dikerebakeun dikulub ke di neraka jahanam alhamdulillahirabbil hidat alhamdulillah ja kulubeun tah mah atuh bodoh lah magus ya Allah baik tapi tetap orang doakeun lantaran kadang-kadang nu babok jeung nu judi teh kapan terjadi di dulur urang terjadi di kawauh urang terjadi di tetangga urang meureun sedih amat mun urang ka sorga nyana ka neraka sedih ja urut sagulung sagalang di dunia urang doakeun mudah-mudahan anu mararabok boh anak boh incu boh dulur boh tetangga boh kawauh diberi taufik ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga manehanana diberi sinar ilahi nyaho kana bener tobat ninggalkeun kabairna amin ya rabbal tambahan deui ku Gusti Allah innama yuridu syaitan wa yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir deuk kumaha bagusna atuh judi jeung mabok mah lantaran ku setan dijieunkeun hiji alat setan teh nyieun alat anu paling luar biasa ampuhna babarieun jasa jang nimbulkeun bagdo jeung adawah teu saha asal geus mabok bae ge teu saha asal geus judi bae ge boro-boro jeung sasaha bapana judi jeung anakna ribut bapa jeung anak gara-gara judi gara-gara mabok ribut anak jeung bapa jeung incu ribut iyalah pagawean jahat luar biasa tambahan deui wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah mabok teh Gusti Allah geus ngajelaskeun kana kabahayaanna karusakan anu nimbulkeun di dunia jeung agama di dunia jeung akhirat naon eta teh sakumaha tadi jeung deui ngahalangan tina eling ka Allah jeung tina salat mana aya jelema nu babok jeung nu judi hajun salat dina salat teh hayang kadeuleu doang moal kuateun nya salat eueuh batur mah cenah geus jadi Ki Haji tinggal Ki Haji tetep bae asal mabok jeung judi moal daekeun zikir ka Gusti Allah moal daekeun salat ka jeung kukumaha ge sebab hijab antara dirina jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah terakhir
wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Wahai mukminin sing narurut maraneh kabeh ka Gusti Allah. Allah tegas ngainstruksikeun tadi titah ngajauhan mabok jeung judi, titah ngajauhan ku Gusti Allah teh kana patung jeung azlam. Adu nasib teh ku Gusti Allah diinstruksikeun melalui wahyu ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok Muhammad Rasul aing nyampaikeun ka sia intina titah nurut ka aing cak Allah wa ati'ullah wa ati'ur rasul, tuturkeun rasul lantaran rasul mah ucapanana lain nang di dirina la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Moal nyarita haram kecuali parentah aing, moal nyarita wajib kecuali parentah aing, moal nyaritakeun sunah kecuali parentahan aing. Aing dek nyampaikeun ka sia teh lantarannya ka sia ngan hese aing teh nyampaikeunana melalui saha ge kecuali melalui rasul. Diutus ku aing seorang rasul Muhammad ngaranna, tuturkeun ku maneh anuti ku maneh perintah Allah. Awas terutama dina mabok jeung judi jeung patung jeung azlam nu opat tadi. Na ieu mah dijelaskeun wahdaru cek Gusti Allah, hati-hati. Nurut maneh ka Gusti Allah, nurut maneh ka parentahan Rasul Allah, tapi wahdaru awas hati-hati. Kumaha hati-hati lamun maneh nurut salamet, mun maneh teu nurut bahaya. Wa in tawallaitum, maka lamun maneh mengo, mun maneh ngabalieur, lamun maneh teu nuturkeun ka perintah Allah, teu nuturkeun teu ngajading kana ucapan Kangjeng Rasul, perintah-perintah Kangjeng Rasul ku maneh teh dihirup, fa'lamu kanyahokeun ku anjeun annama ala rasulinal balagul. Mubin Rasul mati kasangkut paut deui nyana mah ngan sakadar nyampaikeun doang. Maneh nurut salamet, maneh teu nurut bahaya. Rasul mah teu aya naon-naon, teu aya gantar kakaitan, teu aya hubungan, nyana mah ngan sakadar dibere kanyaah bae ka umat nyampaikeun ti aing. Andai kata Rasul teh nitah ulah mabok maneh nurut salamet. Andai kata Rasul nitah ulah mabok maneh teu nurut, ih atuh Rasul mah teu kasangkut paut. Lantaran Rasul mangan sakadar annama ala rasulinal balagul mubin, ngan sakadar nyampaikeun. Rasulna parantos teu aya tilar di dunia mah disampaikeun ku para sahabat ayat ieu. Sahabatna geus teu aya, sampaikeun ku tabi'in, tabi'inna geus teu aya, disampaikeun ku asbat tabi'in. Tahun 2011 penyampai lidah Kangjeng Nabi di Jakarta loba keneh, di Pandeglang loba keneh, di Serang Pandeglang, di Serang loba keneh, saantero dunia nu nyambung lidah ayat ieu loba keneh. Ngan hanjakal teh kumaha? Hanjakalna ieu pemerintahna. Pemerintah teh dirina, artina nu marentahna ieu adalah bener-bener henteu mengamati ayat ieu. Sehingga nyana teh ngajual ayat. Kumaha ngajual ayat teh? Ai dina zahirna mah ngalarang nyana titah mabok di panggung sapeuting bisa 2-3 panggung, horeng jerona mah ojol ayat eta teh jang meuli meo. Moal teurak kajen ku kumaha ge. Aya jelema nu mabok didakwahan ku kiai model kos kitu, teuk ceuli datang ka teurak we. Moal teurak. Naon sababna? Lantaran ojol tah mah ojol ayat. Nyana ngaluarkeun ayat susuganan mancing, lain mancing supaya menang hidayah, tapi nyana mah mancing supaya dapurna ngebul. Mal beres nu mantak lantaran ojol deuleukeun geus maotna, deuleukeun cek Imam Ghazali deuleukeun geus maotna we trek we kiai nu sok dakwah maot misalnya ieu maot aya eueuh nu zarah umat kadinya, ternyata eueuh apakah teu wauheun wauh, apakah teu akrab kunaon bung jarah pan nya baheula dakwah lagi dibayar ieu gua ojol teh nya nama dakwah eueuh karasa. Tapi lamun nyana tilok ojol ku dunya maot
Masya Allah nyana pernah datang ka imah aing nasehatan dibere mah dibere tapi teu maksudna anak teu maksudnya angan kos kitu cek pemuda teh Masya Allah keur aya nyana mah urang teh ku sasalaman ge kana sehatan ku neuleuna ge kana sehatan komo lamun geus ngajina kana sehatan emang teu maksud ojol teu maksud ojol jeung dunia geus maotna jelema datang ka makomna hadiah ka makomna ziarah ka makomna deleukeun geus maotna mun biasana ojol jeung dunia pek bae eureun moal aya nu inget teh eta teh rahasia anu luar biasa terrahasia anu luar biasa maksudna Imam Ghazali dek garitakeun keikhlasan jelema deuleu geus maotna bae nu mantak urang zararah katua ka naon kitu ngaranna ka Maulana Hasanuddin ahli ikhlas urang ajarahan ka Maulana Yusuf ahli ikhlas urang ajarahan deui kitu ka mana kana jadi ka Kiai Asnawi ahli ikhlas asal ahli ikhlas jelema ku Allah digiring-giring ditakusaha eta zarah aya nu ngagiring-giring eueuh di lembur urang aya jawara paeh hayang urang jarah ka dinya atuh henteu pancena sok nganasehatan nganasehatan kitu nya mah marah aya kiai maot teh henteu dijarahan ku muridna acan muridna ge santrina ge teu jarah-jarah acan sangheuk bawatna teu bisa dibobodo nurani mah kunaon eta baheulana jago mah ngajago ngajina hebat mah hebat ngajina cuman ojol jeung dunia lamun ditanya kunaon sih teu daek jarah henteu lah kunaon emang pan ngadidik sia atuh ngadidik ge bae lah aing sok dipentaan pentaan asal aya anu ngaji bae tah murid aing sing ade eta hancengan aing teh sing ade nu nanya masalah bae jadi murid oleh kaum mana teh sekali nanya sejutanya yen pondok menta yen majelis menta ojol teh kos kitu ngaran mal beres yen kudu yen majelis manyanana atuh aya masyarakat teh nyen majelis aya nyana meuli apansa eta goblok kiai di Singapura kos kitu eta ieu mah keur carita masalah ikhlas cek Imam Ghazali sampaikeun geura ayat bakal ngerenyet geura jelema mun nu nyampaikeunna nu marentahna ieu adalah teu ojol jeung dunia sok wahai para pemuda nyaahan diri maneh jamual ngora bae jeung sing hade isuk pageto teh anjeun bakal maot sedengkeun maot teu ngolot teu kolot teu ngora eureunan geura ge mabok ku sakitu bae nyanana teu boga pikiran hayang dibayar dakwahna aya bae 2-3 mah nu eureun sanajan nu maju aya 10 sanajan unggal penting dakwah menasional tapi di benak hatena nyana teh lain eta nu dimaksudna maksudna mah dek numpuk-numpuk harta ieu mah tinggal maksud lain dibere jeung teu dibere lain boga jeung teu boga tapi maksudna sing ada singkah arti meunang nyokot ti mana eta Imam Ghazali meunang nyokot tina innamal a'malu binniyat jelema mah kumaha niatna jelema ngariung teu niatna naon niatna teh deuk tahlilan nek syiar kemudian diberi berkatna satrek masalah teka bawa teka jinjing gunya ada satrek berkatna atuh loba jasa masalah tetep bae syiar mah kuari mah jelema dek ngariung tapi itu dimaksud berkatna berkat mending mun satrek pugu cau deh mending mun cau nu beureuh mah cau hansip rugi emang cau hansip aya eta kos kitu tah beda niat sih ada niat mantek niat eta sok di non ngaranna sok dibahas-bahas bae ku kiai balikan deui supaya jelas niat urang ti penting dek niat hudang lah aing dek tahajud kasubuhan eta urang geus boga nilai tahajud geus boga pan nilai tahajud masyaallah eta niat jadi kadang-kadang niat eta bakal ngabentuk di akhirat sanajan teu dipigawe niatul mukmin khairun min amali mantak ngaji niatna deleukeun ge kadangana beda ieu sorana beda sora lamun niatna ikhlas mah beda nyelecep ka jero hatena teh rindu ka jero hatena ngeunaheun ka jero hatena teh eta teh bakat tingku ikhlas di jerona ikhlas teh naon teh lain diomong ikhlas mah teu hayang urusan dunia
hayang kalem teu hayang dimulai diagung-agung teu deuk nyampaikeun ayat ieu mah supaya manusia bentak mata hatena henteu maksud hayang dibayar kabeneran diagung-agung aja dibayar dibere eta teh urusan batur asal dirina nah iyalah nu hese teh berangkat awalna begitu ngalengkati mah dek naon maksudna dakwah dek naon maksudna ayeuna ieu mah dek dakwah bae ayo ngan eta sok ngomong-ngomong sabaraha jam ieu nya setengah jam bos setengah jam lamun naik kareta mun sedang ka mana ieu oh bayaranna ge gede cabok kiai kos kitu mah eta teh ilas eta kos kitu kan eta teh piceun mun hayang bener piceun mun hayang bener ieu nyampaikeun ayat ieu disampaikeun di dunia ayat ieu disampaikeun mabok makin menjadi-jadi hese luar biasa nah ieu diakhiri ayat nu tadi teh ku Allah wa atiur rasul narurut marane kabeh ka Gusti Allah teh ngalarang melalui Kangjeng Rasul minum arak judi wa atiur rasul tuturkeun turut ku maneh Kangjeng Rasulullah wazaru jeung hati-hati kudu rempan maneh kana berbagai permaksiatan lantaran bakal ngejerumuskeun anjeun ulah-ulah di dunia komo di akhirat nama deui bakal sing jarungkel ka neraka jahanam lamun nurut atuh salamet lamun ngabalieur mengo fa in tawallaitu mani taat mun maneh ngabalieur tina taat rasul mah rasul bae tapi teu didenge kiai mah kiai bae tapi teu didenge fa'lamu awas aya rambu-rambu tuh hubunganna naon Kangjeng Rasul mah nama ala rasulinal balagul mubin Kangjeng Rasul mah hanya sekedar nyampaikeun doang atuh ari katarima salamet namun teu katarima atuh bahaya lantaran fajazaukum alaina cek Gusti Allah adapun babales aranjeun kabeh mah eta adalah tanggung jawab kula nurut maneh kukula bakal disalametkeun ka surga teu nurut maneh kukula dijangjian kukula teh bakal dikanarakakeun sakitu bae Rasul mah teu aya patula-patalina naon kitu kene kiai ngalarang niat mah sakadar dakwah bener-bener lillahi taala aju jelemana teu daek darurut ka kiai ih atuh annama ala rasulinal balagul mubin kiai mangan sakadar nyampaikeun doa nurut jeung teu nurut lain urusan kiai mantap kiai ulah marah lamun dakwah teh aju teu narurut marah kieu goblok sia teu nurut ka aing deuk nurut ka aing deuk nurut ka saha sia tolol sia goblok sia eta kiai moal beres sama kos kitu moal beres atuh ieu keur nyampaikeun mah nyampaikeun bae haram riba haram ngredit haram berarti ya isuk-isuk datang Assalamualaikum enon ya ampura kiai kunaon aduh doakan kula bulan kemarin itu bisa bayar kreditan harap mudah-mudahan boga cek hati aing kamari aing nyampaikeun haram kuari minta doa ka aing aing teh sih nu kabalinger sebenarnya deres kos gitu deres nu kieu Waalaikumsalam ceurik bae oh nyabikang deh bang oh di mana oh udah deket ya dari dinya enak aduh cina daripada ditarik deh kudeler mau nginjem duit ja iya aduh boga salah kita henteu si budak mun teu onam artina itu depan masya Allah gula ngajing mengaji baik ka kiai ngadenge bae jadi manginjem duit bae jangan bayar kreditan innalillahi wa inna ilaihi kudu kumaha tah atuh teh kumaha nyampaikeun anak nyampaikeun bae ngan can datang ka hatena can dibere hidayah ku Gusti Allah berarti mahal teh anu ngagulak-gilekeun mah anu ngaleungitkeun hijab mah lain kiai lain wali lain Kangjeng Rasul nu mere hidayah mah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah timbul pertanyaan para sahabat kurang alhamdulillah cek para sahabat teh
kazamanan karena ayat innamal khamru wal maisir sehingga orang sadar nu tadina osok mabok eureun tadina sok judi eureun tadina nyembah ka patung areureun tadina dunus nasib ngundi nasib baju areureun ku ari mah kulantaran urang nyaho kana haramna ngan ieu ayeuna mah fakal fa bi ikhwanina allazina matu wa hum yashrabuna al khamra yakuluna malal maisir aya eta dulur urang tetangga urang nu kamari ieu mararabok kamari ieu jararu diaju ku ari parae eta kumaha kamari ieu meme diharamkeun nyana mabok aju paeh nyana judi duitna pake dahar dirina pamajikan jeung anak paeh eta kumaha nya ai urang mah kuari geus areureun ieu ya geus jaho ieu kana haramna ai eta bapa urang emang urang uwa urang kawau urang anu baheulana mararabok paeh kumaha eta iman mah iman ka Gusti Allah tapi can turun ayat saklek haramna arak nyana kaburu paeh kumaha nya eta jol be ayat ieu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Cek Gusti Allah laisa 'alal ladzina amanu wallahu alam bimuradi teu aya tetep ka jelema nu ariman ngimankeun geus amilus solihati bahkan beramal soleh junahun dosa teu kadosaan fima taimu dina sagala rupa hasil-hasil nu kumanehanana di dahar lamun dina arak mah kunyana diinum nginum arak wal maisir hasil daripada judina kunyana di dahar dirina jeung pamajikan keluarga eta mapan qoblat hari memeh diharamkeun artina jelema nu baraheula iman ka Gusti Allah jeung Rasulna bahkan nyana ngamal soleh ngan encan turun ayat kasaklekan haramna diharamkeun nginum arak jeung judi kemudian nyana kaburu maot cek Gusti Allah laisa junahun teu dosa alal ladzina amanu wa amilus solihat bagi jelema nu ariman terus amal soleh fima taimu dina naon nu kunyana nu diinum arak diinum hasil judi kunyana di dahar asal idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat di mana aranjeuna takwa di mana aranjeuna iman di mana aranjeuna beramal soleh asal iman takwa beramal soleh masalah lantarannya nama maut memeh diharamkeun secara mutlak dikuatan deui ku Gusti Allah summa taqaw amanu inget penting mah takwa jeung iman modalna syaratna asal takwa jeung iman tambahan deui ku Gusti Allah summa taqaw wa ahsanu nu penting mah takwa jeung ihsan nu mantak aya 3 di dieu teh ittaqau teh loba amat aya rahasiaan teh barang dibongkar ku ilmu bilagah mah nomor kahiji aya idza mattaqau wa amanu wa amilus solihat nomor kadua summa taqau wa amanu nomor katilu summa taqau wa ahsanu aya 3 ittaqauna loba amat atuh cukup bae hiji ittaqau anu awal mah eta adalah jang pribadina ittaqau nu kadua mah jang pribadi jeung halayak rame ittaqau nu katilu mah jang dirina halayak rame jeung ngalaksanakeun ihsan nu mantak aya iman aya Islam aya ihsan aya syariat aya tarekat aya hakikat selalu kitu bae dina Al-Qur'an teh nu mantak di dieu ge aya 3 ittaqauna ittaqau nu pertama ittaqau iman ittaqau nu kadua ittaqau Islam ittaqau anu katilu ittaqau ihsan nu mantak ittaqau nu pertama ittaqau syariat ittaqau nu kadua ittaqau tarekat ittaqau nu katilu ittaqau hakikat mantak ge ieu aya ihsan terakhir mah ihsan hakikat ieu summa taqaw wa ahsanu ngan kabelah dieuna istimewa Gusti Allah
wallahu yuhibbul muhsinin. Allahumma mika cinta jeung mika resepna teh ka jelema anu nyieun ihsan, berarti anu ittaqau binafsihi masa kadar takwa jeung iman jang dirina masih diproses engke di akhiratna. Nomor kadua ittaqau anu kadua jang bigoirihi jang bisa merean ka batur nyaritakeun ka batur tapi dirina mancan ihsan masih diproses ku Gusti Allah. Anu henteu diproses mah anu meunang mika sedikit cinta Allah ia adalah jelema anu ittaqa amal soleh iman termasuk ihsan. Ialah wallahu yuhibbul muhsinin. Nu kumaha ihsan? Ihsan anta budallah kana katarahu wa ilam takun tarahu kana hu yaraka. Maneh ibadah ka Allah seakan-akan neuleuh ka Gusti Allah. Mun can bisa seakan-akan dideleukeun ku Gusti Allah. Berarti teu pernah bae aya mimpar-mimpar urusan dunia, teu ojol nyampaikeun Qur'anna, teu ojol nyampaikeun ayatna, teu ojol nyampaikeun hadisna jeung urusan keagungan kemuliaan, jeung teu ojol kana urusan dunia ihsan. Sieun ka Gusti Allah. Bahkan mun dibere duit geus sieun nya mah. Waalaikumsalam. Di mana ieu? Di atut. Ai butuh ieu ka duit teh. Ngieu teh pan keheulanya halal apa haram. Kitu ahli Allah. Kela dieu kala. Sabaraha duit? Yang dibuka teh bu emang tarima bente suara duit lah. Barang dibuka teh 1 juta lah letik 1 juta. Mun 5 juta mah bejakeun ka atut daek. 1 juta mah mung panai 5 daek kagok ka neraka. Aduh, nengan daftaran we cenah daftaran eta naon kadang-kadang KTP. Maksudna dek di umroh-umrohkeun. Ya umroh jadi ganjaran apa henteu? Kunaon teu berpikir, masya Allah. Ieu ayat lain lalagaan. Gusti Allah cukup bae ieu teh, make ittaqauna hiji bae. Cek ahli bilagah mun hiji ge cukup. Tapi make ayat 3 ieu teh lain lalawara. Ya Allah ya Rabbi. Maka idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat. Hiji mereka 2 summat taqaw amanu 2 mereka 3 summat taqaw ahsanu. Masya Allah 3 ittaqaw nage hati-hati sing rempan maneh awas hati-hati karena berbagai paharaman jeung permaksiatan. Imankeun ku anjeun beramal anjeun kana amal anu soleh hiji berarti syariat. Tambahan deui ku Gusti Allah summat taqaw amanu mentak ka dieuna ge make tafsiran Imam Jalal teh sabatu ana taqwa wal iman di jerona teh geus tetep takwa jeung iman ngan kuari ngalaksanakeun nya nante akana intisari takwa jeung iman torekat ngaranna suluk disebut berangkat kuari mah lain sakadar iman tetapi nyana berangkat hati teh supaya benar-benar deket jeung Gusti Allah. Supaya datang ke mana ya? Supaya datang dirina teh ka Gusti Allah. Emang Gusti Allah bisa ditempuh jalan mana? Bisa henteu naik kereta? Bisa henteu naik kapal atau naik Apollo? Oh, otak nancan datang eta budak. Gusti Allah mah di mana-mana aya. Tapi lain berarti eta Gusti Allah. Kumaha tuh ngaji nu mantap ge. Jangan ngaji terus baik atau otakna pendek jasa sih mah campur jeung naon wayah ngaji wayah datang ke imam nonton TV melulu HP bae meuli nu anyar deui oh budak 3G HP nage geus mending mun warakene aki-aki geus bau kuburan mamawa HP keneh bae ya Allah ya Rabbi tak aki-aki buang ka warah jas. Itu para rantes aki-aki bawa HP Gusti ya Allah nu aku. Ieu pasti aing dipake ka greget ieu ku Amerika. Naon sebabna? Perusahaannya napaan? Waduh bahaya ieu cenah kieu ngalarang meuli HP. Waduh, aing nyeunan HP kunyana dilarang. Aing mah ngan ngalarang doang ieu meka.
tetep Kiai Haji ge meuli bae ngomong bae heulanan ieu mah lamun deuk bener-bener nyana make ittaqau nu kadua teuneun HP selamat berpisah. Aku mendengar pengajian dari Kiai, ternyata engkau harus pisah. Dengan berat hati aku bisa terpisah denganmu, tetapi demi menuju Gusti, waduh, engkau akan aku tinggalkan. Tapi ai dijual mah moal si HP besi aing hayang deui. Setengah hate teh jelema teh. Setengah hate kuduna lawan pican, plus meuli deui. Lain lalagaan ibadah teh nu mantak urang eueuh ngeunah kumaha ilmu fatul muin mah aya, ilmu jamul jawame mah aya, ilmu tafsir mah aya. Kok eueuh ngerenyet cenah ibadah eueuh ngeunah, asal eueuh ngeunah bae ge kadeuleu jelema mah sinarna eueuh. Emang kumaha gitu, lamun aya jelema nikmat ibadah ngan nyaritakeun nikmat ibadah mah teh mah geus rahasia bae hese nyaritakeunana ngan beda engke sinarna. Boro-boro ndek nanaon tah pepegatan jeung HP bae ge sakitu hese. Aing mah geus kolot umur 60 tahun ku batur di ustad-ustad jeung di kiai-kiai. Lah HP aing isin aing geus aing mah moal. Ku ari mah HP teu boga nonton TV bae. Atuh ieu bagi berat penyakit. Begitu parah ya mah impus mah kiai kos kieu mah. Geus teh TV geus sia mangpaatna aing neuleuhan sia bae ti baheula teh ngan saukur berita bae paling ge anu-anu lah. Film nyanyi geus teh hayang aing mah geus tah dua tang. Coba ge dua bae HP jeung TV. Ieu teh di jero hate diberesihan teu hayang teh mah kos kitu mah lahun walabun teh mah geus aing mah deuk ka Allah bae saminggu bae ngerenyet bakalna. Hayang meuli deui. Aduh, menang seminggu dari cokot deh HP. Tidak kuat aku berpisah denganmu, jaringanku kurang sehingga undangan ngeriung kok nggak ada. Yang biasanya kayak ondo sama kos gitu. Tidak bisa pepegatan. Dek menuju ke Allah kudu aya anu ditinggalkeun, kadaanan ninggalkeun dunia secara total. Keheureuyan nu kitu bae heulangan. Lah cenah disebut ortodok, geun bae disebut ortodok ge tereh paeh ieu. Daripada disebut modern haju paeh, modern kabawa ka ditu hanas ibadah teu ngeunah. Pikir tak ku otak. Ya Allah, ya Rabbi. Ye ndek naon ye? Ieu mah keur carita summat taqwa wa amanu tingkatan kedua. Tingkatan kahiji mah eta tadi engke aya proses keneh bae. Allah teh ieu tilu teh aya rahasiaan. Ngan saeutik we dijelaskeun ku Imam Jalal teh. Coba deuleu tafsiran di kitab-kitab lain tentang ayat ieu. Masya Allah teu sembarangan Allah neundeun tilu takror teh. Tapi takrorna teh takror teh budak balik. Takau deui. Mun eueuh rahasiaan moal dipuat di dieu. Tah tingkatan kahiji mah nu tadi teh ya takwa iman, tapi tetap nyana masih biasa kena baik, cuman di mulut tidak sampai di hati. Waduh, sedangkan kan dari mata turun ke hati. Sia ngarora keneh mah kitu. Takwa hari mah teh geus beres tah eta mah geus tah. Wa summat taqau wa aman pelaksanaan ieu teh. Duh. Anu kamari teh maharim dilaksanakeun ku ari manggeus menuju ka Gusti Allah lah tah dibere duit ge ieu teh saha teh anu henteu mah rada gede dek leutik henteu bae kula nu lumayan jeung nambahan meuli apa Avanza henteu aing kajen teu make Avanza naik angkot aing geus henteu bae cek aing henteu bawa ka ditu sugan hayang ditamban teh hayang kecuali atutna kawin jeung aing tarekan sakit atuh misalna lain ti atut bae sarwati wahidin ge ulah urang pilih sesuai jeung nurani abeh urang di dunia beres di akhirat henteu dicarekan ku Gusti Allah ieu mah jang santri aya nu lain santri mah teh nyaho nu hukum aya jang kiai atuh mimbabi komo
santri mampan nyaho iya duit nu kos kitu teh beres ulah peureum manta kunaon peureum sakedeung deui 2 bulan deui peureum iya peureum sabelah mata mangintip ngaranna aya nu kieu bae can aya di ditu can aing kiai kubatur mah aing di ustad aya anu pae ngundang ka aing ngariung ka aing muludan geja aing kaundang tapi ieu aing can diambeun meureun nya jen can ti kulon can aya ti wetan can aya aing mah meureun kunya lain pajar jelema kadal meureun dek ngeunaheun kumaha ibadah ikir carita summat takau panyakit eta teh kos kitu teh geus HP panyakit, TV panyakit, jaringan-jaringan panyakit, duit nu teu pararuguh panyakit, lepaskeun geura eta sok kudang peuting. Usolli Allahu akbar. Maaf, engke bakal kabayang guru ikhlas urang. Bakal Allah mere kos kitu heula. Tek bae kiai anu mameureun ngeunaheun son ayang ke di jero hate. Allah tambah ikhlas. Eta teh dorongan moral anu ku Gusti Allah ditambahan ka hate urang naik urang tek komo wali meureun Allahu akbar lain ngahayal aya ngahayal mah bahaya tek bae ka ditu Kangjeng Nabi mah di Guha Hira sorangan meureun ku nikmat-nikmatna teh ibadah Allahu akbar geus ngeunaheun ibadah moal bisa lamun aya halang Allahu akbar kamari 500 lamun kapanggiri asana 1 juta ya iraha ya undangan deui-nya hayalanna kos kitu beda ieu mah kula mah alal haq bae beda ke pemikiran beda Allahu akbar HP nu eta kekerbek anu anya sabaraha duitnya buatan Cina sih sabaranya cak batur bagus tapi teu rusak kajeunna isuk bae gitu moal beres cak aing moal komo aya nu ngahape Allahu akbar ting tong saha eta iya kana budu aya ting tong wa iya kana saya urang mah kitu salat teu ceuli datang ka ikhlas bae ge ieu keur carita urang lalagaan beda engke jeung beat mah dina tarekat lain deui doktrin ieu mah keur carita dilalagaankeun bae pikir ku urang moal bisa kajian ku kumaha ge mantak aya jelema norekat boga HP pabatola torikotuhu batal kajian teh zikir 9.000 ti peuting boga HP batal cak aing batal deuleu persyaratanana cenah saya kitu wah di torekat hebat teh batal ieu mah teu saha-saha cenah nya mah udang-udangna ge gede geus muka sapah oh bohong dulu syarat daya 40 persyaratan Masya Allah lain haram ente apa ba tipi ente haram jatiahna jatuh najis teu naon teh makos kitu mah tapi bagi nu norekat teu meunang badak amun aya kiai hebat sorbana ge ngangsar ka handap tapi make kene HP geus ieu mah syariat kene ieu mah bangsa nu pidatona hayang duit ieu mah nu kos kieu mah geus kabaca ieu mah kabaca keur carita nomor kedua summat taqwa wa aman lain lalagaan nomor katilu mah geus jadi summat taqwa wa ahsanu sieun ka paharaman sieun ka permaksiatan khususna nu opat tadi umumna kuliah ing paharaman kemudian manehanana teh geus ngalaksanakeun perjalanan nu tadi teh kuari mah geus asa deukeut jasa jeung Gusti Allah pan urang teh diangkat jadi wali karasa mentak dipertanyakeun jelema sih jadi wali karasa apa teh karasa jadi wali teh aya nu henteu ngarasakeun eta keur nutup-nutupan karasa mana karasana asa eueuh dunia teh nu aya ngan Allah doang geus nyana teh engke asa kaduhung hirup nu kamari ieu duh aing eta Imam Ghazali caritakeun kos kitu Imam Ghazali geus diangkat jadi hujatul Islam tapi can jadi wali begitu trek jadi wali eta nu kamari magahan ngaji teh eta mah dosa aing magahan ngaji aing ngarang eta teh dosa aing dosanya na kos kitu teh eta ngarasa dosa sebab orang teu ngeunah tama ibadah kos ketika
nah ini iya we ibadah nu bener mah iya cekena tuh ya Allah ku ngeunaheun ibadah teh geus teu boga pikiran naon iyalah summat taqau wa sanu sedengkeun ka dieuna Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin lain leutik-leutik ayat ieu teh mantap ke masyaallah hiji ku Gusti Allah dihampura dosa-dosa jelema anu baheula nginum arak aju ngimankeun jeung amal soleh lantaran nyana nginumna teh meme diharamkeun secara mutlak kakarak aba-aba doang aju kaburu maut kitu keneh nyana barang dahar tina hasil judi eta ge sami bae dihampura lantaran can turun ayat secara mutlak berarti luar biasa Gusti Allah mah ari encan datang ayat mah tetep bae dihampura kos urang ibadah aju teu nyaho dihampura bae mantak ibadah mah makin bodoh makin gampang jih atau makin gampang urang deka Mekah kemudian aya nama toab sedangkan lamun toab teh kapan kudu boga wudu jaat toab ka salat sedangkan kuari hese ngaraksana lantaran atupan jelema teh ribuan urang kakarak ge salengka geus aya jelema urang takroni nya hideung antal jeung urang mending mun putih mah nya hideung nya batal pan geregat teh urang kitu mah urang kalau urang India atau Pakistan tapi nu geulis teh bagon nu teu geulis mah makanya kertoab sih ditakeun geulis andai kata aja sia mapan kitu bae pikiran teh batal kumaha tuh ji atuh taklid ke mazhab Hanafi mantak naon jam mazhab Hanafi mah teu batal mun antel kulit jeung awewe aju taklidna di mana ieu ti wuduna keneh apa ti toapna tergantung jelemana lamun santri ustad kiai taklidna ieu adalah ti wuduna lamun jelema teu mondok kuari ka Mekah titah taklid ti wuduna ge teu bisaeun bingung nya geus begitu wudu sampai engke bae tah dina toapna abdi taklid ka mazhab Hanafi nu cek mazhab Hanafi mah antel kulit awewe jeung lalaki teu batal geus bae wuduna Syafi'i tapi nyana toapna toap make Hanafi jang nu bodoh mah atuh sanajan didedet ge emang bodoh entar cek Kangjeng Nabi al-amila madhabalah nu bodoh mah teu bogaeun madhab sebenarnya mah geus asal salat bae habek geus lah mentak beuki bodoh beuki babari kos solusi ya geus gitu kere carita ulah ngahesekeun ka nu bodoh mah iya tuh nu bodoh dihesekeun memaldaikeun salat aya nini baheula ka abah cenah kula ieu kiai di ka Mekah ayo atuh jaya maka jangan teu bisa babacaan teu kudu babacaan nu bisa bae naon nu bisa maja kulhu ge balelol cek nya teh zaman baheula ieu jeung kula mah cenah maca kulhu ge ulah maca kulhu sa sholawat beje nu maca sholawat ge teu kudu babacaan babari meunang kiai teu kudu babacaan teu kudu eta cerita tangga mah babacaan wah temen bodoh nyana asa pinter banda aja nyana dakwah di ditu cok kidamiati ge teu meunang babacaan ngunaheun jaka kidamiati mah aing ngaji manasik gitu mah hese jasa jaka kidamiati mah teu kudu babacaan cek nyana ge ngunaheun hebat panda atuh tita babacaan kumaha boro-boro doa manasik kulhu ge balelol aduh ulah ka Mekah burung atuh jang sanyanaeun mah asal ka ditu bae muter milu muter saing milu saing geus kucing-kucingan los entek abah-abah babari bae masyaallah ngeunaheun sarua jeung Ki Bustomi mun nanya masalah teh babari bae teh Ki Bustomi ge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ka Mekah cenah kula aja teu bisa doana kulhu bae kulhu cek Ki Bustomi teh tohap kulhu aya saing kulhu deui kuluna sabaraha sadaekna sia dia sadaekna sabaraha tumun 10 we 5 habek cek sarua tah abong saguru berenang di dia jeung Ki Bustomi teh saguru di Ki Prawira atuh kitu bae babari mentek ngeunaheun ka Ki Bustomi mah euy cenah 5 bae kulhuna ge eta hartina lainna naon kiai teh ngangeunahkeun bae nu bodoh mah dipaksakeun ge hese bae tuh aju ieu si ustad milu ka nu bodoh atuh ulah bego ustad tuh ustad ti wuduna kene taklidna atuh
Masya Allah tuh beda-beda ke derajat di masjid teh ieu mah bodoh ieu mah santri ieu mah geus ngausad ieu mah geus nyai ieu mah geus wali atuh beda-beda ngerendengnya na beda engke tahapanana nganu jelas mah asal menang pangampura Allah subhanahu wa ta'ala tinggal bae pebatalanana ari mazhab Syafi'i mah teu batal ari mazhab Hanafi mah teu batal mazhab Syafi'i hitut batal atuh Hanafi ge hitut batal ke sia hitut aing mas Hanafi batal aing ngising nyaonya ngisingnya beres. Tuh, kemudian ditajong kalau getih mimisan batal cek Hanafi cek Syafi'i mah teu babari geus antal doang teh ja urang keluar getih ja carang ja terab atuh ja carang keluar getih carang geus eta bae tah ka madzhab Hanafi jadi teu meunang hiji naon kitu ngaranna hiji pagawean ku dua mazhab tah eta doang nu teu meunang talpek ngaranna hiji pagawean dua mazhab teu meunang mun hiji pagawean kudu samazhab bae urang pagawean wudu samazhab pagawean toab samazhab teu meunang wudu nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang atuh toab nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang hiji pagawean dua mazhab teu meunang nu bagusna mah ti wuduna kene wuduna Hanafi toabna Hanafi ke salatna ge terus kitu Hanafi saharita mah ajeuna salat mah henteu mangga masalah tah eta kos kitu nah lamun urang ayeuna dua pagawean teh kumaha teh teu kahar teh dua mazhab teh kumaha kieu urang ku ari toab ngamazhab ka mazhab Hanafi ai praktek terap taklid deui aing ka mazhab Syafi'i. Jadi berarti ya mah taklid ba'da kejadian tuh bae ngeunahna lah cek urang lembur mah sabada kejadian taklid okos kieu tadi da urang kudu Syafi'i aju toab bae Syafi'i keneh barang antel hi antel Hanafi mah henteu taklid harita jadi sabada jadi karak taklid teu naon jang nu bodoh nu mantak beuki bodoh beuki babari ibadah mah nu mantak urangnya hadena bodoh alhamdulillahirabbil taklid aing ka Hanafi begitu geus taklid dia ka Hanafi ye geus taklid dia ka Hanafi ye urang toab antal jeung awewe teu batal aing mah Hanafi antal deui teu batal malah mah Noel nya teu batal abong-abong teu batal Noel gelut sia di ditu mulai keur carita doang teu batal terap baca Hanafi batal kan aing ka Syafi'i Syafi'i baca teh batal balik aing ka Syafi'i cenah ge urang taklid sabada kajadian teu naon Syafi'i geus aing lah pokona mah geus Syafi'i eta ku ari ieu mah keur carita heulanan keur carita antal je jeung Hanafi jeung awewe Hanafi ieu mah budak batal-batalna batal-batal modar bereuni mah keur carita talpek hiji pagawean teu meunang dua mazhab mun geus samazhab samazhab bae ketika nyana di mazhab eta batal atuh geus bubar masyaallah wallahu yuhibbul muhsinin mudah-mudahan urang kabehan diraksa ku Gusti Allah dibere daek takwa ku Gusti Allah dibere sabar ku Gusti Allah diberi ihsan ku Gusti Allah sehingga orang bisa benar-benar ibadah ka Gusti Allah hingga akhir hayat orang husnul khotimah bisa ngucapkan kalimat thayyibah di akhirat aya di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam.